Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng pangjejer anu dipika hormat. Pertami-tami hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Anu Mahagung anu tos masihan urang kasempetan dina ieu acara. Sangkan urang sadaya teh tiasa kempel dina ieu acara. Teu hilap urang sumanggakeun sholawat sinareng salam ka junjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadaya tiasa jadi pengikutna nepi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Faizal Rizkilah. Abdi ngagem pancen salaku panumbu catur. Teu hilap abdi ngahaturkeun ruhun para pamilon sareng panjejer anu tos kersa hadir dina ieu acara kanggo ngadiskusikeun ngeunaan nyaeta akibatna ngabaikeun protokol kesehatan di masa pandemi ieu. Kanggo mempersingkat waktos, haji urang mulai wae ieu acara teh ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pamilon sareng panjejer, abdi nanda seja ngadengikeun kanggo ngahaturanan kamandangna. Anu kahiji nyaeta ya Khalifah Nur Ahsan. Kanggo Khalifah mangga dihaturanan. Hatur nuhun kanggo Khalifah anu tos ngahaturanan kamandangna ngeunaan akibatna lamun ngabaikeun protokol kesehatan di masa pandemi. Anu kadua nyaeta aya Bapak Teddy Setiadi anu mangrupikeun guru kimia di SMN hiji Majalengka. Kanggo Bapak Teddy dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Teddy anu tos ngahaturanan kamandangna. Hatur nuhun ka sadaya pangjejer anu tos ngadugikeun kamandangna. Mantena parantos ngadugikeun anu bahasan tadi nyaeta akibatna lamun urang ngabaikeun protokol kesehatan di masa pandemi. Sapertos urang teh tiasa katepaan ku virus corona lamun teu ngagunakeun masker, sangkan urang sadaya teh sehat-sehat bae. Anu kadua bisa wae leungeun urang teh aya virus coronaan namun urang hilap henteu kokocok ngagunakeun sabun menurut aturan WHO. Teu karaos ieu acara teh tos rengse. Hayu urang tutup wae ieu acara ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panumbu catur nada hapunten bilih dina cariosan abdi aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.